Cek cek jiwa lupa. Nah, nu bade dibahas teh kanggo ayeuna ye. Ayeuna teh tos lebet ka sasi Agustus ini teh ka ulang tahun. Ulang tahun saha? Ulang tahun negara Republik Indonesia. Oh, mohon ieu teh karaosnya urang teh ayeuna bade mayunan 17 Agustus. 17 Agustus teh salah sarios anu di Eling kanggo naon cenah? Aya naon teh didinya? Kamerdekaan Indonesia, kamerdekaan Indonesia cek bahasa Sunda mah. Kamerdekaan. Kamerdekaan. Ai bahasa Indonesia mah kemerdekaan, bahasa Sunda mah kamerdekaan. Merdeka teh bebas. Kawas mun bahasa bahasa ieu nama security, bahasa Sunda nama sakamriti. Sehingga gitu kan free. Bukan di Sunda mah jadi pare, tah gitu kan. School, di orang jadi sekolah, nah, gitu kan. Duaitkan, dogan, gitu. Shock breaker, sebreaker. Orang Sunda mah panggambil-gambilan di bahasa mah. Pang gobarina gitu. Iyalah, Ringan lah. Ringan lah. Pada ringan ya. Tahu dah. Segat itu ringan. Segat itu kan dicampurkan, oh kan loba kan bahasa Sunda dicampurkannya bahasa Deungeun misalkan. Ayolah, mari kita kemon. Ayolah, mari kita kemon. Eta dihijikeun tilu teh teh. Hayulah bahasa Sunda. Mari kita bahasa Indonesia ditambah di kemon. Kemon itu bahasa naon? Kemon. Teh. Bahasa orang kulon gitu. Maksud, hayu kita ke Marga Kemon Raya. Gitu sih kawan. Marga Hayu gitu. Kan hayu kemon tuh. Bener-bener. Tak gitu. Ayo naon cenah kanggo, naon deui. Bahasa jauh-jauh. Nah, gitu lah. Iya dinama Pak Agustusan gitu. Kalau saya teh aya naskah puisi kemudian. Oh, siga nama ieu nya bade dipintonkeun gitu. Iya teh. Saya dipintonkeun dibacakeun. Oh, dibacakeun sanes deui bage bade aya panggung gitu. Kan biasanya aya nuju rame-ramenan gitu. Karang Taruna Tarka gitu nya, Taruna Karya gitu, ngadamel acara-acara. Ya mudah-mudahan lah ka generasi salajengna sing ngisi kamerdekaan teh sing salaras-sarasna gitu. Ulang balap oke, balap kerupuk deui, balap kaleci deui, balap kaleci deui. Sekali-kali mah. Kali-kali mah. Balap mewarnai rumah tangga orang gitu. Atau gitu balap lari atau dari kenyataan gitu. Gitu. Kalau iya ini nyorong pedasku malu. Ini ke Surabaya dia kan. Gitu. Gitu. Naon cenah ieu teh puisi naon cenah karya saha Ieu teh karya kasepuhan sastrawan Sunda nu jenenganna Kis WS. Suka kapi naonna WS Rendra panggilna dari WS. Suka teh. Tos lami ya teh kemudian mau kiri ku eta. Oh, mangga. Engke atuh urang ieu heula cik kumaha eta cik bahas heula. Itu tos lami ya teh di seratna teh di Ciamis. Wis geuning tebih 17 Agustus tahun 70 genep. 7 genep sabaraha tahun nih kayaknya. Aduh, macam kudu maca puisi jeung kudu ngitung. Kudu jelas atuh 7 genep ka 2000 teh berarti 24 tambah 48 tahun, hampir setengah abad berarti kan ieu puisi itu berarti kan jero ieu isina gitu.
Mun di Teleuman mah kudu Teleumaneun ya berarti Ya, kan? betul. Teleumaneun. Sigana aya naon tadina ieu nu ku urang di Teleumaneun dipilih dipilih ayeuna puisi anu dipilih ieu berarti kan teu samanea gitu kan. Dua manea. Aya naon. Ah, bukan. Lancar sunat eta. Nah gitu. Judulna Agustusan mah. Agustusan cara pawargi. Pantang kitu tinggal Kasalahan tuh. Mangga. wargi-wargi simkuri anu ayeuna nuju damal gitu jadikan koki dibikin di Batam terus gitu ke SpongeBob San Patrick Wilujeng nonton Wilujeng ada Naruto aya nu mugar gunung. Dia di mana tuh orang Naruto teh? Nah, Konoha di Konoha. Wilujeng ka Sasuke oge mugia takam kalian Jadi deui ya. Ka Doraemon ayeuna teh nuju ieu ke nuju nyervis ieu alat-alat ieu alat ngajon ka dunia sejen teh. dunia Pismato Agustusan kemudian Bismillah merah putih nu kiwari mumbul dirangkul ku langit paul teh naon Oh teh angkasa. baheula kungsing ngelebet dina tungtung bayonet katut beuji muri Eta nya eta teh yang merah putih baheula mah disimpen dina tungtung bayonet. kalayan anu mawa bayonet Ini eta kan disimpen dina tungtung bayonet berarti disimpen dina dihijikeun jeung pejit anu ngurilit. tah Berarti eta keperang kan. beuji teh marurilit gitu Berarti kan pejit penjajah kan. Iya. Ari aya bayonetan di urang atawa justru da eta bener kan merah putihnya. Berarti pejit penjajah. Terus orang terasa mah mudah harita sagala galawalatra walatra pai peurna walatra renghap ranjungna walatra pati urip gitu sih mah eta teh berarti kan para pajuang baheula teh pemikiran dirina sorangan berarti kan dina berjuang teh kan nu dipikiranana teh berarti jang katurunan-katurunanana nya geus bae nyarenkeun nyawa, nyarenkeun harta, nyarenkeun getih. Nu penting kadiekeun kemerdekaan gitu guys. kayak dia eta mah teh salajengna ieu geuning aya walatra kabeh sadayana geuningan ngarasakeun hal anu Sarua. baik peurna kabeh ngaraoskeun bae renghap ranjugna oke pati urip sadayana ngaraoskeun Para pajuang teh nya hari para teh pajuang mulia sirikan kaina ku Allah subhanahu ditampi iman Islam wa mah ta'ala di tempat nu sae tah. eta intina dilajeng taya anu medengkreng nular cangkeng taya nu paseukeut-seukeut cihung taya nu kade demes mampang tuh Baheula mah nya baheula itu papak sarua gitu sih teh nya teu reket dendeng papak sarua. sarua Masya Allah Untuk iya teu ngarasa aing pang berjuangna hari tamanya sarua babarengan berjuang melaan negara lain belaan kepentingan sorangan kayak golongan poe ieu para gapura bangun
nu paheula-heulana ayeuna andika mereka Tah, berarti di dieu teh aya nu nanyakeun teh saha? saha Ieu ayeuna pan para gapura teh baheula mah bajoan, ayeuna mah ukur nyeun gapura gitu. Jadi nanyakeun di kamarana aranjeun teh gitu kan. Naon nu mesti sia dibagi dibikeun jang nagara anjeun gitu nya. Baheula mah berjuang mungkin ka getih dibikeun, harta dibikeun, terus nyawa dibikeun. Anjing geus mere naon ka negeri, misalnya gitu kan. terus asa ka tonjok gitu ya. Serasa tertampar gitu. Ku ayeuna mah geuning asa pang berlomba-lomba dalam memperbagus gapura gitu. Mun bahasa nasional nama gitu. Asa pang megah-megah na gapura. Bari jeung ayeuna mah ngelebet biasana teh bandera iklan. Tah Eta sponsor. Baheula mah nya anyaran merdeka karada udah ditunakeun kan eta teh swadaya masyarakat kan ngumpulkeun digawean ke masyarakat terus barang-barang oge biasana aya bahan-bahanna kayak ning awi, kai kayak gitu kan. Iya dicet-cet bareng misalnya kayak digawean bareng teu paing aing gitu kan. Dan ngarasakeun yen negeri teh urang gitu. Tah urang naon urang dibikeun tah gitu. Itu naon saya oge bari sponsor gitu. Oh, cara saya gitu, tes apa atau Tapi nu penting mah gawe naon anu geus ku urang lakukeun ke ngeusian kemerdekaan nih. Oh. Utamina ayeuna teh kan kunaon tadi dibuka ku sabilulungan teh kan. Gimana untuk kasabilulungan urang teh sing temongkeun gitu. Temongkeun kasabilulungan urang. Ulah dugikeun ka urang teh paburincai gitu. Paburincai mah bisa hiji siga ieu lah. Siga sapunyere geuning nya lamun geus pegat simpai. Bubar paburantak ayeuna urang sasapu ku nyere hiji kan susah. Aya dibeungkeun mah pan bisa ngabersihan Tegalaga gitu. Tadi nih emang karya di Kiswes Anu jerok gitu nya. Jerok geuningan nu dieu mah. Intina remaja ke para generasi muda, ka kaum muda, ayo kurang bersihan alam kemerdekaan ku hal-hal anu positif. Terus. Sakitu wae paninten. eta Pamiharja sakituan tiasa kapidangkeun dina konten anu kadua gitu nya. Kadua. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Salam-salam wae ka Binani anu nuju ngabubur di Madinah. Aduh, gitu. Terus Mang Ujo nuju sepor ka mana kemarin teh mana wae teh. Oh, eta itu ka Sri Lanka. Menuju sepor ke Sri Lanka itu tadi ya kiri Eta ka ieu oge wilujeng ka lingkung seni Xinjiang Ningxia anu nuju nabeuh di pernikahan anak putrana Kim Jong Un. Dia nyenak hasil nu mucekil gitu. Nyenak naon biasana. Panggung. Ente rudal dinya. Rudal dinya. Kim Jong Un ada sumber. Bagus lah gini tadi di ya ge Cicahem ya aya rudal dibuka teh jarana cincang dah. Gitu. Atur nuhun atuh para pemiarja sadayana. Pemiarsa mah terus nganturkeun. Pun ieu carita teh kieu. Aturan deui Pak. Oke, orang caritakeun dina konten anu masalah. Iya, bohong. Atur nuhun pangitan parantos Mancok di konten-kontenna di channel Pandaringan. Tong hilap di subrek, di like oge di komen, tong hilap oge di share, oge diajakan kalau lagi sanesna khususna anu mikalandep karena kebudayaan Sunda. Kabudayaan Sunda. Oke, loncengna kade ditoyol Nah, supados urang tiasa langkung ieu sumangetnya. ya.
jantan dugi gitu share konten di grup Padaringan channel gitu. Sesuai pengen atur nuhun Mang Udin. Mangga. Sebenarnya mudah-mudahan ketiasa pernah di channel Padaringan di konten-konten sans. Atur nuhun. Bila teu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rum.